Kayu agung babar tesamnya rempel agung samya pang-pange sekar mekar inggalih panese si pandan arum banglus lampahipun astra jinga sareng Nyi Ijem anu dina waktu eta parantos jadi bebelahan terong saadat jeung sakalakuan anu kiwari aya di bumi nuju sempal kapiguyon antawis astra jinga sareng Maijem. Jem bawa daun jauh ka dieu kurang main plastik itu kau buat ilaha illallah Jam lain hayang dikeriting kuku urang karek lebaran ya syukur hayu ulah salah euy tahan warung si Jem teh sangka eta bujur peot bisa ngagapruk. Urang-urang apa geulana oge urut ronggeng. Dirong-rong bari dicongeng-congeng gitu betul lojer. Bisa di kopi gitu Jem. Lojer. Di kopi di monitor tukang kopi katabrak motor. Aduh ampun ceng si Jem. Aduh. Kunaon sih ya hari seni jam pan urang kieu kapan seni urang jadi lamun urang hayang rerengkenekan di imah kudu seni urang seni Sunda nah iya atuh oh iya na aya seni barat mapan toel jadi bari dangsa geuning si hareupan seni puntang tak-tak seni puntangan tak-tak bener teu ya bener nah ayeuna mah mana jeung urang seni puntangan cangkeng tuh da urang sudah hararese rek nurutan kos barat-baratan we gitu kitu kumaha rek muntangan tak-tak tak-tak maneh masing penjelut kitu lencing penjelut juga lu gak pernah urut nanggung kisah teh jadi hese tak-tak bonjol ngerosot lah aduh ampun aduh pan bahasa ge bahasa dengan mah jetemore tuyur tuh bari artina teuing da ingin ngadenge ti batur ayo mana bisa bahasa Inggris Jam ya urang mah pengalaman geus ka Inggris mana-mana geus ka Amerika lain Amerika itu Singapura gitu urang Amerika ember nu loba laupan ieu anjing Amerika batur ka Amerika ka luar negeri teh ya bisa bahasa-bahasa jeung bahasa Inggrisna sayah naon iya gerak minang ngitung bisa sing sok itu mun bahasa urang kita 1 2 3 4 5 6 tap bahasa Inggrisnya kumaha amun bahasa Indonesia 1 2 3 4 5 banyak 7 8 9 10 bahasa Indonesia bahasa Jawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lamun bahasa Cina nanti hiji teh Iki sakti go laki pe kau tap le tangkar tiwit jember. Soalnya bahasa Cina bisa.
Oh, bahasa Cina bisa gitu? Bahasa yo segala bahasa Inggris. Bahasa Inggris kumaha? Milang bahasa Inggris. Bahasa Belanda kumaha? Meniket urang hiji tet Belanda mah in. In. In three these will have seven and hunting. Nah, itu teh 10. Tin teh 10. Amun 1000 butin. Butin. Amun 2000 bubutitin. Amun 3000 nya tinggal baju mah. Lamun 4.000 bubututan. Kalau 1 juta buyata. Aduh ampun jeung aing. Ijem. Ijem. Urang mah cara seni teh resep bae kunaon mah. Oh, teh. Hah? Ari urang kana seni resep bae. Iya kudu atuh daya mah seni urang. Mau sarua bisa deui ngamumule seni urang lintang ti urang keneh. Nanya atuh. Heeh, cak kitu. Temu deui ayeuna urang daek meuli kacapi banyak keur ngalatih maneh supaya maneh bisa nyenun. Anyinen. Maneh teh supaya abah maneh bisa nyenol. Anyinen. Tuh. Da bisa urang oge nyinen. Nyinen kumaha? Oh nyinen biasa kok sinden ayeuna kitu. Oh, cing sok atuh aing ngacapina. Da ipongan. Kumaha ca? Jadi kacapina tabeuh. Ker siap kacapina ker. Sok. Aduh, bener. Ya, dengekeun geus eta ieu. Benar, kabisaan geuning mah neng kan. Oh, cicing. Aduh. Ya. Nunantung. Cicing atuh ulah dikagokan aing. Sok, kata. Ingat ya lagu ieu ya. Cahaya Suminar. Lain Suminar belegu. Ayana. Cahaya Sumirut gitu. Baingan. Atuh baingan tetepi. Ya, heueuh sih. Disangka hati. Terus Gusti kagungan jarawat. Belegu. Ampun jeung si jem lain jarawat belegu. Aman tumor. Kagungan naon atuh Gusti teh? Aduh, si jem ampun teh sia ngarusak lagu coba si jem gitu-gitu ting. Ngarusak lagu aja teh kata-kata mah. Dengekeun. Paingan. Teh, dengekeun nya. Atuh paingan tetebing disangka Aduh, hati dada. Aduh, cicing siap belegu. Gening bisa eta nanya gogong. Aina ngomong belegu. Tuh bawa deui aing. Buat tadi saya Gusti. Tuh. Bisa ngagogong. Aduh, ampun, siap dicati siya aing. Gusti. Kagungan dungkawu. Sarakoan aja kadeukeun. Kagungan dungkawu. Sarakoan aja kadeukeun. Aduh, aku sih aja. Arwana unut terus ya. Sok, ayo lagu Eslilin bisa mana? Bisa. Sok, sirupanan eta ita dengekeun. Sok, orang pangkatan. Sok. Eslilin mah cece. Kalapa puyuh. Kelapa muda belenggung. Aduh, ampun. Eslilin mah kang kepot. Kumaha cenah si jem. Kalapa buruh. Kelapa burung. Aduh. Eslilin mah dengekeun. Besok pangkatan urang pangkatan. Ieu.
pengekeun. Coba rebabna yuk. Ya, Jenama. cici. Ya yuk, pengekeun. Es lilin hitam kalapa muda di canak mah sama jalaya abdi sudah samar kaduga sabab ayah geni sakadang mitokan no kayak ijem aduh aing didorong-dorong dicanapa kakiri harja abdi isin ijem kunu garelo sabab kuring ijem jadi calana aduh terus makanya ulang ke berot aduh ampun jam aduh Beresnya ulang. hah Beres. nah coba beres belum beres yo yang nampak gaji jangan namprak ke Mas Adi. Aduh, ampun aing. Kudu mawa misi atuh jam sageur pagi. Boh dina kata-katana. Jigana urang namun kadengieun mah kudian direkam dah. Pasti direkam. Direkam mana kan? Kayaknya direkamnya di gorong-gorong. Oh pasti. Oke jam hari ringan yang nyegetkeun udur heula. Eta mah sekarang udud. Udah boki ingat udah. Si Bambang kan sebola oge meni. Iku mah ingat jam. Tadi mais naon jam? Lapar yuk. Mais main. Aduh si Juri mais mayit. Mayit naon? Oh nya naon we anu tidak benang lidah. Tahu kan. Heeh, syukur euy jem. Geus kabeuki ai jantung cau nurut emarit teh diala dipais pan. Geus dipasak acan. Ai itu kan nomor we di juru. Naon nu nomor di juru teh? Eta urut samara. Lo penting. Ai masak jantung kumaha naon wae teh samarana teh jem. Oh nyarupa-rupa ya kayak manisan ye. Urang enggak bisa ngulakeun. Kumaha ai jem? Oh manisan kebo. Manisan mudi. Oh di kumaha belum.
Pokoknya mending we mending fitting carakelan heula. Urang nganggo gula. Balur. Da mah mai 1 kilo 2 kilo. Balur geuning kana kereta api. Menang nggodog gula, bae kan kareta api. Dai kamu nih apa sing ngomong. Jadi nu kitu teh manisan terminal. Oh, jam pae geus ka mana we karo. Manisnya gajah. Kamu na yang manis. Anu mana aya leuwih mana? Naon? Manisan pabrot. Manisan pabroto. Pabrot ka diukti. Balur ku gula nang ngagodog. Keur mah pabroto teh geus goreng dodonges kira teh. Ayeuna kudu dibalur ku gula. Moal teh jiga buuk. Jam aing aduh. Mun loba teh seuri da ieu jam le jangar pamucetan hulu. Lawai. Sok. Iya yang diurutna tadi itu mangkat ke jalan kareta mah tidak. Siapa saroja yang modern aing jam. Taya pamucetan hulu, taya hulu. Sok. Sok atuh sok. Sok. Ya ayeuna mah ngajendolan. Bisul. Anu terjadi. Dai nggak tertanukan. Di sisi ada dia. Seriana aing. Jeung bunjing aing. Jam. Aing rumah tangga urang anu sakisilana. Da tetangga mah gareuleun urang kagocoblakan kitu. Atuh gareuleunna nya urang pindah. Kira-kirana urang pindah hati dia ka mana jam supaya aman. Oh yang nu aman mah yang nu tiis. Heeh. Cicing we di tengah raur. Wah aman dia akan laut juri geus aduh. Hayang nu tiis teh kitu ijam di mana aing teh? Kudu DS. Aing kudu cicing na kulkas. Aduh. Engke di muka teh jagar. Lain apaan aing teh kamari teh meuli TV. Hah? Lain cicing ira nu asih sejam. Meuli TV nu kamari teh kamanakeun TV teh? Oh, TV mana? Nu kamari teh menang meuli mana kapan di warung? Oh, apa yang disemut kurang. Nu kamari teh menang meuli mana kapan di warung? Oh, apa yang disemut kurang. Wah, TV diseungeut belum. Ning batur mah rupa-rupa nu ciri aya di imah aya TV teh di luhur kentengan teh sok aya naon ngaranna teh? Oh, aya ucing. Oh, sarua jeung ngegelos ngomong. Lain geuning. Anu di luhur itu. Nu rangak jiga cucuk peda geuning naon teh? Antemi. Eta nu buleud ini nu buleud gitu jiga ayakan nu luhur kenteng nu bola leunghar naon teh disebutna teh? Oh, eta. Antena naon teh nih? Antena naon teh nyaur. Anu jiga bokor teh antena parabola gitu kumaha naon teh? Ulang ngomong. Tadi itu yang harap panami centong jauh-jauh ceuing. Da keluar eta ngomong si keneng apa? Ngomong naon? Antena naon? Heeh, ka eta. Eta hampir ngaharip kana buju. Aing teh jam ka mana teh geus bosen ti hareup mah dieu. Heeh. Kumaha tah kira-kira cek ijem lamun aing geus bosen ti hareup kumaha? Oh, nya palingnya urang itu upang.
ieu mah. Dihareup teh geus bosen aing teh ieu nempo imah nu sakieu geus. Eta sia mah lumpatan kana jorang wae nya. Oh, cenah datang bosan ti hareup nya cek urang si tukang nonggeng geus. Caranya gebekok ka aing jering gitu. Aduh ampun jeung jam. Biasanya mah geus lagu kitu teh sok kawin lamun lajo delang mah. Heeh. Siritinun ing paseh munafik. Aduh, paseh munafik. Busanter maneka warung kopi geus payu jam acan hari teh. Aduh. Bisanya Kang, urus dalang kitu kumaha? Dewek mah segala kacabak jem. Keningan. Ai mana bisa kakawin seperti dalang? Da tina naon aya dalang awewe oge. Oh, dah. Komo dalang awewe anehnya. Aneh, atuh geura sok mana kakawin bisa? Oh, nya nunggus makin. Geura sok. Sauriratan anak panjang sinengge. Aduh, si jem. Ya sabda urutan lah. Si jem ampun. Neng nong dasar panana jem. Siritinun sok. Ini sok dibeleku. Tinun. Siritinun. Tinun yen pakaian kudu ditinun. Aduh ampun. Nah, lain. Orang nyanyi dewe jem lah. Oh. Nah, ingat capi deh mana nyanyi deh sok. Orang lagu Sagagang Kembang Ros. Sok. Udah dimurah mare Kang artis lah. Hah? Udah dimurah mare. Lah mulai gimana latihan balagu. Juga nek orang aya nu mangis, juga nu tahlil kumaha we. Nya teh kalembur aya bisa mah. Ka mana? Oh iya urang narima panggilan kalembur. Aya sumpanen. Sumpanen aya kieu. Sok loba nu ngadarepkeun. Aduh, juga derek manggil lagu ampun si jem. Oh, cing air mangkat di lagu ya. Jauh kenangan rebaban cicing kacapina yuk. Cicing. Ngabariok teuing atuh. Cok cicing. Cok. Cok. Sok atuh gerajan terengkeun. Cicing yuk. Gagang Kembang Ros, sok mana heula jem. Sok jem. Gagang Kembang Tawis Bang dikadir. Aduh, si jem mau balik lagi. Majikan aing. Nah, dari tiga itu lah. Yo, kata-kata ketinggalan, pohoan tadi di Paradono. Aduh, kuburu, kuburit, terus ya. Nih, mendingan aja lagu ieu we. Lagu naon? Potret manis. Heeh, sok. Potret manehna nu katampa kumaha kamari. Heeh, bener jam. Gaya brokna terus poe Jumaah. Paduduaan
manehna keur pulang jantung potret manehna aduh luka tanpa minggu kamari terus di figuraan disimpan di kade-kade aduh mau dikanain potret manehna ke kamari irungan potret manehna ke kamari irungan abakan si jamu geus teu balik kana segala rupa aduh mana atuh ampun cici tenang we sok manehna hariring gara oge aya ngadenge sorangan buah kawung buah kawung runtuyan ijem curulukna ketebak angin sebuah kawung eta ruruntuyan geningan mah ketebak angin buah kawung eta buah kawung ya ulah buah kawung wae atuh itu kumaha kata-katanya kumaha ulah buah kawung wae bajing sok laguna aja buah galinggem oh cisok pokoknya mah buah naon oge sanada laguna kitu cisok cik maneh buah kawung ruruntuyan tukang epok bener jem daruntuina dua saruntuina dua terus ulah kitu terus sasaurang pilih abdi padua-dua oh si Joeng sama biji kemar jam tamu sia beresan eta kecapina beresan sok simputkeun kecapina tilepan buka pantona jam da bang pantau tadi tulakan ieu atuh heeh mangga atuh kitu saha di luar gitu saha punten mangga Araya kitu di lebat. aya ieu keur molahan kacapi Ini di rusak kacapi. Atuh buka atuh pantona. oh da teu ditulakan da pantauan bari nabe kureregan coba reregan pinuh ulut nyusut adai oh si jam aduh mas mengalingi apa ya masuk saya mau masuk Ya. iya lain orang mana tadi jam dah jelekong orang jelekong motor lucu Maaf Pak. nah lain mau naon dipanggul jam tuh granat oh iya aja siapa mau granat nah sih itu kamera malik gitu dulu Punten Pak. Mangalingi naon di ampar tuh etan ampar tuh sama na jam sama pas samping mana amparkeun. Iya terus kitu mina Pak Cepot sareng Bi Ijem. Sumuhun ini. Aduh punya nih yuk. masalah arek manjer Mudah-mudahan ya tuh. tadi sih adanya urang ngahaleuang Oh mudah-mudahan ya dari jam. potret manehna samarima bohongan Siapa ya siapa masih kena ngecoblakan dengan jam. Ih kemudian minat cicik. eta barek nundatan anak barek nanggap urang Sok atuh tanya jam. barek kamarana itu Ngahaja abi teh. Aduh, tebih gininya bumi teh. nuhun dah Nanti maka jijik ka dieu atuh jauh mah. ih ulah sok emosi
Tangis abdi teh ngahaja aya ke peryogian mun naroskeun saur pali itu 2 pengkolan teh datang pas 17 pengkolan. Biasa ada di kampung mah curug ngeluk gitu teh. Oh eta teh istilahna. Nya tah di dinya padahal pungka pengko nanyak mudun. Seueur alasan kamu mah neng teh caket nya cobi jarak upami nengnya upami ngengkeun urang kampung tebi neng turun gunung nya tadi dinya cenah tebi caket cenah dinya tah curug teh balik ngeluk. Oh adi sorang mun nanyak modon. Abdi anak mudun. Abdi teh ieu karosannya. Abdi teh kataji ku jenengan bapak sang tuan rai sareng garwa ieu. Nuhun. Bae karosan ti kapaksa dikawin teh ku abdi teh. Ieu nu dipanggul teh sanes lomari. Naon teh neng? Sumun di TV teh reporter anu dipanggul teh sanes ieu sanes lomari teh kamera. Oh. Syumuhun beupi teh pameget di mana cek? Katalis eta rambutna rada bule. Waosna ge sami bule. Syumuhun eta irungna rada mancung sa teh teh. Rada nyari eta teh Mister Kabuladen. Mister Kabuladen. Mister Kabuladen. Oh, jam. Eta teh Mister lain Mister Kabulan. Kabulan. Mister silakan memperkenalkan ini yang kita cari-cari sudah beberapa hari ternyata ketemu juga. Oh, terima kasih. Iya. Minta maaf saya tidak bisa bicara Sunda. Oh, tidak jadi soal. Jadi betul mana keharapnya jemaah aing mah teh bisa tepati bisa bahasa Indonesia teh. Saya tidak jadi soal. Saya juga tidak apa-apa. Iya. Saya mau tumaral sedikit. Iya. Jadi saya ini mau dikumahakeun. Ibu, ibunya tong waktu ngawaler upami itu tacan rengse narosna. Ibu pada ngaradepkeun. Oh nya. Janten ibu Dupi abdi kedang ngahejeun. Upami itu nujunya bios. Ibuan abdi kedang ngahejeun. Sanes. Udah kumaha? Upami itu nujunya bios abdi kudu ngisikan gitu. Sanes. Upami itu. Ya makanya ngelemas ka aing make upami. Kabawakeun ku semua si jam. Jadi Bapak punten apanya? Oh, jam. Ya teh wartawati. Apa si wartawati? Oh, anu tukang watek teh. Oh, bener. Anu sok nulis-nuliskeun naon gini. Oh. Dina surat kabra. Surat kabar. Betul. Betul. Saya juga tahu. Jadi itu surat kabra. Jadi ieu teh meureun anu sok nulis-nuliskeun anu. Dia yang tulis, tuan yang potret. Oh iya. Nah itu begitu. Saya yang nulis, tuan itu yang muncul. Betul. Jadi ibu ini yang menulis-nuliskan, ini yang ngeburusut muncul. Ngaberejer. Begini. Hari ini saya ada sedikit bahagia bahwa dapat tugas disuruh wawancara negarelo begitu. Iya, betul. Saya juga ikut sedikit ngawur ya. Iya. Lupa lagi. Jadi maksud Bapak ini datangnya ke sini mau naon gitu. Mau apa saya ke sini Pak Cepot? Dia nanya ke aing. Bapak mau apa? Ya. Bapak. Ya kita ini mau apa? Ibunya apa? Tolong pikirkan semua apa saya. Apa baiknya? Jadi saya harus mikir di sini. Iya. Ya, saya pengen masuk televisi. Saya minta dipotret sama tuan sama ibu. Oh maksudnya teh kieu meureun jem. Kumaha coba? Jadi urang teh diabuskeun kana televisi. Nya aduh teh. taman teh wayahna awak teh kudu dara dibegangan saeutik abeh rada abusna polisi kana TV. Kana TV. Jadi mana teh dibebeskeun huluna heula kana TV daeng teh. Aya liangan gitu. Aya engke teh dina TV teh aya ijem lelempangan urang bisa lalajo zaman ayeuna teh gini.
Kumaha teh kira-kirana? Hanya urang mah isa kira eta mah pae mah awak urang teh heula. Mending kana deum gedean. Lain ieu teh rek disorot. Ijem jeung akang teh disorot. Laras gitu betul Tuhan? Apa? Jadi saya ini mau disorot betul? Kalau itu saya ini itu lagu. Saya ini si gembala sapi. Ya. Ya, kemudian yang disorotnya itu ya sapinya. Ya. Jadi apa? Jadi kalau sapi bikang mah sudah dijual kemarin. Sama ini Ngejem. ibu ini. Iya. Mana yang lain disogot sapi kemarin teh? Jadi nguruskeun sapi apa urang ge. Enak. Aduh si cepet kumaha. Urang bingung ya, Pot. Wah, ieu tuh. Maksudna ieu urang teh rek ditarutipikeun aya. Heeh. Rek disinting. Nya. Nah, mau ke titi, mau nyanyi, mau drama, mau joget, saya ikutan. Oh, ikut gelo. Betul, Pak. Ini bukan alat potret ini. Itu apa? Ini radio mau saya jual. Ini mah lain nurik nyating aing tukang kredit ini jam. Keur beakeun ongkos keur balik ke Australia meureun. Jadi ibunya ini wartawati ini diam saja kenapa sih? Oh, kenapa ibu diam bae? Teu daek nikah teh deuleu. Kunaon? Itu ngamlong bujurna. Abdi teh kiat di ngalicandauna piringnya wajah bapak sareng Nuhun. lucu. Lucu, dupi ibu teu daek nikah kunaon? Itu biasa balilahan. Tiasa ingkah balilahan kunaon? Tase. Oh, Jadi ini dipercepat sedikit ya. Saya mau wawancara ke sini, ya. mau bertanya tentang kesenian di daerah ini ya. Ya. Menanyakan umur saya begitu barangkali. Jangan ngatur saya ya, gimana saya aja. Iya. Pertama-tama Tuan tanyakan bagaimana perusahaan saudara di sini. Jam jawab, berarti jam itu bisa ngajawab. Jadi Tuan ini bekerja di Ragati gitu nggak? Hah? Di Solokan? Saya tidak diragaji. Saya datang ke sini ya mau jual radio sama ROG. Iya, untuk pulang. Untuk masuk TV. Jadi orang tuanya euy. Ini Isa, saya jadi terbawa tidak balik gini. Tuan ngomongnya jangan Pak Baliut. Itu Pak Baliut sudah saya wawancara di sebelah sana. Oh sudah. Ya tinggal ini ibu sama ini. Tetangga orang Pak Yud. Pak Yud teh geus disoting Pak Baliut. Iya Pak ya. Tadi abdi geus ngawawancara sareng itu ka Pak Baliut. Ayeuna hancur ka Pak Kukis. Malawi biasa Pak Kislah. Iya. Jadi supaya bicara kita enak, sebetulnya saya bisa bahasa Sunda sedikit-sedikit. Iya. Biasa bahasa Sunda sedikit. Ari bisa mah Sunda wae atuh. Dengan eutik. Jadi kalau banyak saya sedikit pintar begitu. Nun. Jadi Bapak bule ini kalau banyak bicara bahasa Sunda sering muntah gitu. Tidak, saya tidak pakai yang luntur-luntur. Tidak. Iya. Ya kalau muntah itu kan luntur ya. Gunung Galunggung yang kemarin itu. Apa sih maksudnya Jem? Gimana nih Jem? Jem? Cici kalah nongeng, kumaha Cici? Bingung mikiran anak urang oge meni, rasaan murah jantung urang kok. Begini, saya berdua sama Non Isa ini mau memajukan saudara-saudari. Tuh gini, mereka majukan urang terek diseret-seret. Sana diseret-seret maksudnya Pak. Bapak teh saudara mainnya tos patale Pak. Kalucuan bapak sareng kalucuan ibu teh tos dumugi ka celuk aun-aun ka kocap ka janapinya ka jam paling angin-angin. Namun di tahun sabaraha rupina badan ditarusin kitu nama. Betul. Tapi sebetulnya akan saya ambil fotonya dulu. Ya. Akan saya setting dulu coba itu bergaya dua-dua. Iya, jam sok manen ibu natu kadang dos entong ngaosin yang anu. Cici ieu kena tak-tak aing maneh. Kiraku. Oh, sok nece kena tak-tak aing. Itu ininya itu apa Isa ini namanya apa? Bukan di atas leher itu apa ini? Oh, kepala.
Hulu. Ya, hulu. Oh, di atas kepala. Ya. Oh, rambut namanya. Bukan, kalau rambut itu untuk sikat gigi di saya. Iya, ya betul-betul jadi ijem teh naik karena tak aing. Iya, Ini Bijen maksudnya di atas kepala apa namanya tadi? rambut, Di bawah hidung, kumis, di bawah bibir, yang apa? di terminal. Boy. Begini, di film dulu sebentar ya. Ya. Awas kalau saya bilang kamera, action, Ya. itu diam ya. Ya. Awas siap, satu. Aduh, Isa, selaka. Filmnya habis. Oh, sialah. Punya benang bol. Jadi filmnya teh beak ijem. Itu kuhoe dina kursi teh duduk helalanan. Kuhoe Kali kolorengnya tuh ya. lain aya urut pepoean kemari. Aya tali rapia. Heeh. Tapi boleh kalau digentos gol benang rapi gitu tuan. Rapi. Naon itu? Bisa ditukar kalau ada itu pita kaset juga bisa jadi film. Iya. Nanti jadi gelap. Jadi gelap. Nanti di TV-nya itu seperti air begitu. Iya. Biar bagus. Hidung bisa pindah di telinga. Jadi hidung pindah di telinga. Begitu saja saya mau permisi. Ya. Oh ya. Sudah selesai. Sudah. Kita sudah sama-sama tergejut begitu. Iya. Karena ini keadaan yang memaksa saya mau beli dulu film di sebelah. Oh iya. Iya. Itu kan ada pom bensinnya. Ada di tukang lotek film. Oh iya silakan Pak. Isa, Ya. diselesaikan saja sama Anda ya. Baik. Saya mau pulang. Oh, Bang siapa punya untuk ongkos gitu? Saya nggak punya seperak-perak pun. Jam, boga duit, mana kira ongkos itu batur. Aduh. Kurang ajar wae jeung cuek ka teh mah.